Dia tidak cantik mak, dia tidak jelek mak, yang sedang-sedang saja. Yang penting dia setia. Aku suka dia mak, aku sayang dia mak, hati dan rinduku ini. Tentunya untuk si dia. Anu, kita tadi aing we sasapu anjing, capek aing. Hirup tadi we kieu. Coba lamun aing teh gablek ka bogoh, gablek awewe. Urang aing teh bisa kawin, boga anak, boga budak, aya nu ngawulaan, sasapu, nyeuseuh, baranghakan. Cuma sorangan we jeung sorangan. Aing neangan jodoh di mana tuh nya? Kang rokok deh Kang. Bisa ngerokok-rokok aja. Nih sampai duitan Sedepo ngerokok. Emang Kipli. Ditinyuh gua ini. Hei. Iya aing. Kenaon? Di mana? Biasa orang sukses mah kila jalan-jalan. Sukses? Iya dong. Boga pangalain nama? Iya tuh, nges naon nges tuh harese na. Dahar tuh. Bisa foto, apel ka mana ieu teh? Apel urang loba we tenang. Apel aya nang baheula mah teu laku aya mah laku. Loba awewe. Loba tuh. Emang nu kieu patut ieu loba nu raresepeun awewe? Awewe hungkul mah. Arek? Ya aing minta dong hiji mah. Aing keur kesepian ieu. Apal urang jomblo. Bakal disebutkeun apal jomblo aing teh. Bisa tumeureun ka urangkeun hiji mah tuh. Janda karak can boga budak karak cerai kamari pisan. Masih kena cayan dijamin oke. Aduh. Kabukti aing pisan mang eta mah mang. Mang. Tolonglah. Aing hayang mang. Pokokna mah kieu ya nawa. Maha. Hah? Naon? Star Media geus kana duit cek aing enak. Bener teh awewena aya teu? Atuh tinggal koleksi urang. Ieu urang mana ieu rada ngabesenok ieu mah euy. Eta nu eta bisa nu eta? Bisa tuh. Ieu mah kesepian pisan. Soleh kan kamar itu salah kinana teh eueuh gawe. Jadi cerai. Cerai. Geus eueuh gawe teu tanggung jawab ini telakin. Padahal alus ieu nya. Duh, da ieu mah alus-alus deui mah barang, Bos. Arek dikenalkeun. Ya jelas aing mau dong. Kenalkeun lah. Kieu masalahna da urang mah pugu loba duit. Masalahna kieu. Naon masalahna geus sok loba beletak-beletek. Tudu poin we jeung aing mah. Kieu ieu teh Mang Ade. Masalahna itu teh awewe teh meureun apal, meureun ayeuna kudu skincare, kudu naon-naon. Jadi kudu buktikeun ti ayeuna. Tapi aing can panggih jeung jalmana kumaha tuh? Allah, meureun apa koleksi urang tadi? Tapi ayeuna bisa dipanggihkeun teh jeung jalmana? Bisa. Ngan meureun aya meureun nu kieu jeung manehna jeung adina. Sorangan cenah nyebutkeun loba duit. Ieu mah arek kapan urang meureun loba awewena loba bereuna. Heuh nya aing pan nu butuh lagi nanti. Saha nu butuh ieu mah. Gampang naon teh jeung urang mah masalah duit teh ulah dihariwangkeun. Tah, mah itu. Menya 100 pan meureun itu teh skincare naon can bogan adi 100. Nya teh mah nya tuh dimahi-mahikeun 100 atuh. Butuh teh. 100 dewe tah. Lamun misalkan sabener mun bener cair ieu awewena barang, ku aing ditambahan deui. Aslina. Mantap. Terus aing ya ngabarina kumaha ieu? Apaan meureun aya nomor urang? Oh maksudna pan meureun pulang kudu ditelepon heula meureun jalmana kumaha-kumaha. Hayang panggihna. Gampang tah tulis. Bra. Nadia 08. Ngaranna Nadia. Nadia. 0857. Heeh. Nana 87. Adep ya, pokoknya lamun dia benar-benar cair, ku aing tambahan deui tenang. Mantap ya mah pokoknya. Kitunya. Siap. Telepon. Cek aing si Tarmidi.
Aduh, aing buka ayang ya mah ya. Cair, Bos. Cair. Katinyo anjir. Caduk sero. Imah aing geus rek jadi kieu tinggal mangaleser hungkul seutik ya. Calon teu gablek. Kabogoh teu boga. Pamajikan sumawona. Aduh aing. Ngarek hirup jeung saha teh ya imah. Padag sakieuna aing jomblo keneh. Jigana kudu dudukun ieu mah jigana teh aing kudu neangan heula pi aweweun ieu mah pi pamajikannya. Pange deui jeung jelema jomblo saumur hirup. Tinyo deui ku aing. Hei. Haha, pange oge si jomblo. Kapah ka aing teh nu si jomblo. Naon? Jomblo keneh teh. Nya heuh aing teh mah kata bingung ieu imah rek geus rek angeus. Pamajikan teu boga, kabogoh. Oh iya. Da wajib nafkahan barunya. Heeh, suuk teh rek paneneun. Aing bingung loba teuing dunya, ieu loba teuing duit, aing kabogoh teu boga. Ripu Gusti. Awewe aing aralus. Anu bener eta foto menang tina Facebook beuneunan menang nyokot teh mah. Iya mah awewe alalanyar janda. Balik, bahkan idah nangis di balayar. Wow, didinya bener kan? Orang teka dia apal? Heeh. Heuh pan di awewe di dinya. Loba pan eta teh. Jadi saya sama maneh eta teh nya? Lain pan kampung eta teh loba awewena ngumpul awewe ta aya hiji-hijina deui. Ngan ieu pan rada geulis urang pan teu mampu. Nu kieu kurang. Pan ieu mah mah loba mah tak bisa ngabangun imah ge loba. Nya heuh atuh da duit mah teu kacatur aing mah loba duit mah. Hayang atuh kumaha eta carana hayang? Tinggal ngatur. Kumaha carana ngaturna? Ya, meureun apal sorangan. Geus paham eta mah urang nyaho lah. Pasti hayang duit. Nya. Duit mah tuh, iya sebenarnya urang mah aya duit mah. Hayang naon atuh? Cuman urang pan loba awewena nya urang can ka dia aya mah pan meureunan jatah jang. Di dinya. Heeh, sok kumaha atuh carana? Kudu dinya, tah ayeuna PDKT ya. Caritana urang yang dikenalkeun ya. Heeh. Nah, urang meme dikenalkeun meme datang ka ditu. Tah, urang datang heula ti heula. Mere duit, Kang aya neng meureunan tah. Aya nu mere duit. Heeh. Kan nanya ya awewena. Cenah meureunan. Ti saha meureunan? Si Barnet cenah meureunan. Bener cocok aing mah kitu mah. Heeh. Gas. Sok kumaha tuh gas ayeuna atuh. Dana tugas, gampang ngagas ka ditu. Aduh, aing mah duitna oke deui itu mah kaning can nyokot sia. Kelas. Transfernya. Eueuh. Atuh da duit aing sakieu pamulangan meuli udud tadi. Naon itu duit sakitu mah? Yang WC umum ge beak. Tadi cenah teu butuh duit cenah ngomongna aneh dibere sakieu. Mung da mah ge kemereunan keur meuli roti-roti wae mah. Urang mah teu butuh, awewe itu nu butuheun mah pan meureuh PDKT. Oh jadi jang mah hugi heula ka ditu. Nah, gitu. Aya sebenarnya mah tadi teh lebar jang namahan meuli semen aing teh. Sakieu cukup tah? Berapa? Aya sabaroli malamar tah. Mah heula. Mahi meureun. Siap. Mahi sakitu. Mahi lah dimahi-mahikeun, sebenarnya teu mahi geunai lah mahi. Deui geus sakitu mahi heula untuk permulaan mah keke heula. Naon? Ari urang ke kumaha mangihan maneh awan sok ararane pan meureunan. Tulis nomorna. Tah kitu. Duh aing HP-na ketinggalan di dapur deui. Weakeun we kan urang lah. Ka itu siap gede weakeun ya. Heeh, weakeun berukeun. Nadia. Ngaranna Nadia. Nadia tuh. Boy, ngaranna alus pat sih. Tah. Gagah pisan. Pokona mah urang ieu meureunan teu. Heeh. Katitipan ti dieu hayang jadi jeung itu. Heeh, siap. Oke, siap. Si Jurik eta duit recehna oge digubug kabeh deui geuningan. Kunyuk, tapi kan bae aing boga si Nadia. Urang itu. Na 250 si Barnet. Timang ada 200.
Ya jangan ngopi. Katinyo deui wa. Bagian ketemuan jeung bebek. Bener teh ieu. Di mall telepon heula ku aing. Halo? Gimana? Sarang Nadia? Ayo ketemuan. Ya jelas dong. Nah, kadinya aja nak. Di mana ketemuan anak? Di kebun. Nah, di kebun keningan. Mau di kafe gitu. Di kebun. Imatu langsung dieksekusi. Geus amal mat tuduh poin we langsung ayeuna kadinya nya. Oke. Aing rek ketemuan jeung si Nadia. Aduh, aing ngomong aku mahanya euy. Hei. Halo, apa kabar? Piraku gitu aing kudu rada gua meureun sebagai lelaki. Nadia ya? Tuh. Mewah gitu piraku aing. Pokoknya aku mangkel bismillah aing mah ya. Mau temu mau kembang? Tadi oke naon mau kemang rek ka mana? Kemaing we. Aing ke kumaha aing. Urusan aing. Rek ka mana heula ya? Naon? Eta biasa na mau kemang gitu. Ya kumaing we. Atuh ngatur-ngatur di dinya tuh mau kembang ke aing mau apot aing. Rek ka mana heula? Lain urusan di dinya. Oh. Mau kembang. Sarua. Jomblo we ulah sok momongan karena itu. Aing mah tak mau kemang meureun boga ka Bogor nih. Gagabah pisan. Campur we kana urusan batur sia mah. Bapak nyebutkeun jomblo ka aing mah boga si Nadia. Sakali deui ngomong naon? Boga si Nadia aing mah. Nadia saha? Nya ka Bogor aing atuh mah tak mau kemang ge aing mah. Boga si Nadia ka Bogor anyar aing mah tak dibere kemang aing mah mau kemang ge ai di dinya mau kemang jang naon? Maksudna naon? Manek nyalip ka Bogor aing. Eta ngaranna Nadia eta ka Bogor aing. Nadia mana aing mah? Nadia. Nya pateng Nadia anu lain meureunan. Ya aing ketemuan ieu. Nya sarua da aing oge mau kemang rek moak. Ulah macam-macam. Ulah macam-macam. Make jeung macam-macam kumaha da aing mah geus Si Nadia nu aing. Nu aing kaheula nu aing kumaha? Salah. Nu aing si Nadia. Aing si Nadia. Kunyuk. Hei, goblok. Hei. Aing. Hei, Goblok. Nih. Coba. Aisyah mimilu aya tuh. Oh, depan aing memang rek pertemuan jeung si Nadia meureun. Ya, hari sia rek kena naonan lompatan aing main di badug-badug wae. Aing ketemuan jeung awewe. Naon kalau kasuri maksudna eta ngahina apa naon? Nincak anjing. Nincak. Anjing. Aduh. Kunaon dia? Aing ketemuan jeung awewe tah si eta mimilu wae tah. Aing rek ketemu. Awewe aing si Nadia mah. Stop. Ada Kipli, Barnet. Mana ketemu jeung awewe? Oh, Mang Barnet. Sarua aing mah ngaranna si Nadia. sarua aing ge Nadia. Makanya bisa sarua kitu Nadia. aing mah. Iku mah cari tanah sih teu ngarti di. Jika nama si Nadia nu lain Nadia nu lain nu kumaha geus pugu nu eta. Ketemuanna dina naon? Di kebon. Nu sarua aing ge di kebon. Nah, aing mah. Ayo geuna geulis teu. Ya golis atuh Gelis. tak aing. Gelis lah. Aku bunga aing ge coplok tuh. Bunga aing layu ieu. Aing kumaha? Para di si eta tau. Geus yung badug-badug. Kalau aing mah kieu teu narima aing lamun si Nadia aing sarua jeung Dan narima kumaha geus puguan eta mah awewe aing. Stop and stop. Kita buktikan we sampeurkeun yuk ka kusararea. Ka kebon. Heeh. Erek. Aing mah sok sieunnya anu aing mah. Sok lamun sakirana eta titah milih lamun nya bener eta sarua Nadia. Aing mah setuju menikah kitu. Oh ya. Pilih aing apa pilih di dinya? Lamun bener eta si Nadia sarua, Nadia mana jeung Nadia urang, cenah milih manehanana, rek milih saha. Sok, Mang Nur jadi saksina. Aing ngadukung di dinya mah. Ya tuh pasti kudu. Jadi ngadukung kadinya geuning. Kan aing mah pangheulaan atuh. Heula jebak kasep sih ieu mah. Tuh nya. Yuk Mang yuk. Yuk. Anjing. Itu lain. Hah? Itu Mang. Ku aing mah itu mah euy. Ka aing tadi nyebutna emang di kebon keur nungguan tangka sampu. Ada tengah beungeut lagi bermasalah gitu anjing. Lain teh mah lain si Nadia lain aing mah. Tanyakeun. Aing Nadia mana? Heuh nyawa aing kitu apal pan? Da aing mah teu mungkin we eta mah.
Udah cantik pisan aing mah. Jempolnya. Yuk. Ya, Mang. Hah? Hei, Sus. Anda itu Nadia? Hah? Nadia. Oh, Nadia maneh eta mah pasti. Nu sia eta mah. Nu Nadia sih. Nu maneh eta mah? Nya ieu. Nu maneh ieu mah Nadia maneh nu urang maleng. Ah, nang banet beureum. Manya lain. Lain manya. Kamu Nadia? Kamu. Coba cantiknya. Bangun. Itu tuh.